أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله أهل الصدق والرحمة أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة معراج المؤمنين. Pertami-tami urang sami-sami panjatkeun puja sareng puji ka Allah anu Maha Suci, tasyakur ka Allah anu Maha Luhur, anu parantos maslihan nikmat ka urang sadaya dihantawisna nyaeta nikmat iman sinareun Islam kalaya sehat jasmani sareng rohani. Tekakanku salawat sinareun salama mugia tercurah limpahkan kepada baginda alamnya tanah habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Patut kepala keluargina, para sahabatna, para pengikutna, termasuk urang sadaya lanjut dari umatna, sing mudah-mudahan ngengikeun syafaat di mangkana jaga di poe kiamat. Amin ya Allah, amin ya Allah. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para kiai, asatidz, tokoh masyarakatna, tikakan keroge sadengan apal pemerintahna, Bapak Kepala Desa, Sekdes, Bapak RT atau nanti Bapak RW-na, tekakan keroge ibu-ibu sadayana ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak ya, mana itu bapak-bapak ya. Anu musim kuring terbiasa disebatan hiji-hijina mung insyaallah henteu girangan beras sahur masareng takdim pernikahannya dan sadayana. Alhamdulillahirabbil alamin, ibu bapak sadayana ku taufik sareng hidayahna Allah Subhanahu wa taala urang biasa ulun paheun ngorengkahkeun dua sampean ngayunkeun dua panangan dalam acara peringatan Hari Besar Islam Isra wal Mi'raj. Intina dina peringatan ieu teh urang pikeun introspeksi diri nyaeta leuwih semangat dina ngalaksanakeun salat anu lima waktu. Ibu-ibu tuh, bapak-bapak, ibu-ibu tuh, bapak-bapak, ya. Allah tapi maya kanggo mempersingkat waktu urang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu cepat sirah bopa kompak mah kompak ciga nyentak ikhlas teu ieu teh. Urang doakeun anu ngajawab salamna ikhlas tur ridho, mudah-mudahan dipanjangkeun yuswana, sing dibabarikeun milik sareng rezekina, oge sing dibabarikeun maotna. Tak ayeuna repot ayeuna mah. Pami anu gaduh hutang, aya anu gaduh hutang aya. Sing didoakeun jalmi anu kahutangan anak. Amin ya robbal. Uya sakali deui ya. Baratan ukhra ajibu salamana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anu ngajawab salamna kompak sing lebet ka syurgana Allah. Berarti nu teu ngajawab salam teh loba Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bis-sabri
syara'na faqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Langkung tipayun jadi urang sami-sami panjatkeun puja sinaran puji ka Allah anu maha suci nyatana Rabbul Izzati anu parantos nyiptakeun bapak-bapak anu berpeci ibu-ibu anu geulisna kawanti-wanti kawasyukrin. Oge ka Allah anu maha pengampun nyatana Rabbul Ghafur anu parantos nyiptakeun tukang bubur tukang bajigur sinareng tukang loba hutang kabatur eta disebut dimana na'udzubillahi min. Oge tahilap salawat sinareng salam mugia kacamalimpahkeun ka pemimpin umat di zaman jahiliyah dugi ka zaman Islamnya pemimpin anu parantos nyandak umatna di zaman naik avanza dugi ka zaman naik kuda di zaman naik kuda dugi ka zaman naik avanza nyatana habibana wa nabiyana wa maulana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, kenal ke sarang abdi? Bari kenal lah yos. Tukang kebun, tukang kemoceng, tukang jeneng inun putri bapak Aceh. Putri anu geulisna kawanti-wanti, turunan ti mamah abdi. Pilih aya anu minat hoyong ngagaduhan minatu santri mangga daftar kasim abdi. Aya anu bade? Alhamdulillah urang sadayana ieu tiasa paamprah jonghok sareng ibu-ibu anu mararong corong pamanteuna. Oge kami mini anu parare sanes abdi nu nyeris. Oge tiasa kembang ngayung sareng ibu-ibu anu ditarariung sareng bapak-bapak anu ngarange sareng. Kempengna urang dieu teh eta dina raraga Isra wa Mi'raj. Naon Isra wa Mi'raj teh eta Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir." Al-Ayat sadaqallahul janten Isra Mi'raj eta perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa pada Sidratul Muntaha dugi ka langit ketujuh. Allah mewarnakan malaikat Jibril dikena dugi ka wahyu ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pikeun bidang salat anu limawa asal mah salat teh 50 wa kinten-kinten bakal kiat moal nini bersyair nyeri otot pinggang ki badan pegali nyeri karena ibadah terus na'udzubillahi min. Sahibina bulan Rajab teh Allah diwarang salat anu 5 waktu. Maka salat 5 waktu teh nyaeta Islam Isya, subuh, lohor, asar, janten cirina Islam teh nyaeta ku salat anu 5 waktu. As-salatu imaddudin faman aqamaha faqad aqamadi wa man sarakaha faqad hadamadi. Salat teh nyaeta tiangna agama. Barang siapa yang mengerjakannya maka dia telah benar-benar menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah benar-benar merobohkan agama. Tah ayeuna upami ieu tenda teu aya tihangan bakal roboh moal dulu. Bakal biasana teu moal. Tah sami ibadah oge upami teu salat tapi ibu midamel zakat, puasa, sedekah eta teh sarua jeung
Wah, ayeuna bapak-bapak sareng ibu-ibu asal sarolat tarang. Barolong teu. Biasa nama panimida masalah pasti seueur alasana. Duhur alasana digawe, asar alasana balik digawe, maghrib alasana capek cenah, isya alasana sore, eta subuh alasana kasarean karena setan berbisik tarik selimut kudu manis aja. Aya no gitu aya. Bu ada dia syairan dengan nama semua. Bila kamu tak mengerjakan sholat, itu dosa berat, siksanya di akhirat. Bukan harta dan kekayaanmu, tapi sholatmu begitu berarti. Ayo ibu bapak mari kerjakan sholat, surga menantimu. Tarik tek tek tek. Enakeun teu Bu? Mur ahlaka bis-sholat fa innallaha ya'tika bir-rizqi min haitsu la tahtasib. Kudu ngarentah anjeun ka keluarga anjeun kana sholat karena saenyana Allah bakal ngadatangkeun rezeki anu moal disangki-sangki. Ibu sareng bapak hoyong beunghar hoyong seueur hutang ya. Mangkana kedah sholat 5 siap pada midamel sholat siap. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bulan Ramadan adalah bulannya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah kumaha kitu hayu urang maoskeun shalawat Rajab sasarengan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu nampasi kami hatur kirang langkung menyebutkan dihapunten hari raya makan ketupat, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkinlah Al-Islam sudah wawancara mungkin diamalkan dengan al-Qur'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya paling kosong kayaknya ini. Jadi siap. Takut ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ini pakai pantun, akhirnya pada nangguan. Melak laut akaramba, melak jadi sisiun. Salah. Salah tuh. Melak jadi sisiun, sisi harapan naik cai, sisi tadi ke malu, jadi anak sekali. Tadi kucapkan. Jika pemanasan, kudu pakai pemanasan.